tukang cukur, oi, segondong, cukur lah. Yang dicukur, cukur, gondrong, ayo tuh. Tahu ya? Tuh, itu makan. Aku makan yang penting mah mantas we jeung Bunulan lah nya. aduh harus aman. Sekolah ge mah di bunulan ya lah. Emang ke mana mah? Di Libanon ya. Di Banon. Tetangga aja atau mohon. Tapi di Soreang. Soreang. Sampai tapi sama Garutnya. Aduh, si Aman ini mana? Kacai deh. Kacai lah ya. Siapa kumaha ieu teh make jeung hayang kacai pan urang buru-buru ieu teh. Antosan we kacai. Aduh, itu kuat tuh. Ieu mah si Amang mah. Man, yang dicukur. Man, yang dicukur. Cukur. Tukang cukur lain. Ayo atuh. Kunaon? Tukang cukur lain. Atuh buru lah. Lumayan buru lah. Nah, tinggalan. Oh, sok lah. Mang, yang model kumahakeun, Mang? Model Charlie. Aduh, Bang, tong cekek-cekek deui kumaha ieu teh? Aduh, Mang, tarik deui nya hampura, Mang, hampura, Mang. Tukang cukur teh asa di. Iya, hampura ayo. Grogi, Mang. Grogi atuh, grogi ka saha ieu teh? Mang, kumahakeun? Kumahakeun nya? Kumahakeun we. Tapi sabari sare kena naon? Penting geus radang ieu teh Mang euy. Bisa, sok. Kena naon ieu teh? Kena naon, sok. Bising gitu. Sok sing tibra we nya. Mang. Beres. Nah. Aduh. Gua euy kasarean tuh. Baik tuh. Dulu atau tadi? Mantap. Sabaraha? Biasa lah pakai cuman mah. Oh iya. Sip. Ya. Satu nuhun ya. Sami. Duh. Aduh, yuk mau kasih tadi. Cukur, kayaknya bisa emang tukang cukur teh. Perasaan asa teu loba euy. Coba lagi sama. Udahlah. Ayo, mau cukur teh. Si Amang urang berangkat liburan. Mari keuing atuh ke China. Murah ya. Ada bulan harus ngimpi. Maaf. Aduh, ini ada naon atuh. Tadi teh nggak ada bala-bala ngancing udah sekebon. Wah, edan. Ujungnya mulus deh. Alah si Amang mana kumaha itu mau jadi di wae teh. Ibu udah buat deh. Sok salah beres semua. Barunya. Nah kumaha itu di. Aya tukang cukur model kieu. Bang, cukur. Aduh. Cegar mau cukur lagi nih.
Edek moal. Ayo. Gila. Ampun. Dan model kumaha dan? Aduh kumaha keun lah dimahekeun atuh mah. Ini kumaha carana bingung. Kumaha ieu teh bisa ukuran teu? Buuk jeung itu kieu ge. Kumaha di tukang cukur teh di teh? Hampura kan sebenarnya urang teh lain tukang cukur. Ini ngomong tak tadi atuh. Karena urang teh bingung atuh kali di dinya sieun beungeut na kumaha atuh. Ngomong tak tadi baru mau dicukur tadi Hampura teh. pisan kan hampura kan. Hampura. Lagi cuci. Sarua urang oge atuh. Ngomong tak tadi atuh. Udah tukang cukur nanti kemana? Itu tadi lila urang teh sebenarnya lagi dicukur. Kan? Orang ieu mau jadi kieu deh. Aduh, hampura kan. Bener gua kieu. Tadi teh, ieu anu dicukur urang teh lah bingung sieun dicukur. Urang teh masih atuh enggak Oh, belum udah. kan? Pas kita. Aduh. Dicukur usaha eta. Tah bisa mang ieu tas sok bisa nyukuran cenah tadi teh. Bela kurang cenah ukuranna cenah. Ieu teh lain tukang cukur, tapi nu arek dicukur. Ieu kumaha pertanggungjawabanna ibu batur juga onel-onel ieu? Kan Ondel. bayar si Oh, Amang jawab, ieu. Mang. Jawab mah. Bayar si Amang ieu sama urang we. Kumaha ieu sok ayeuna tah? Malah kabur jelema teh. Wah, iya mah sama anu tadi nu teu beres nyukuran bu ukuran. Ayo, buru, ayo buru, ayo buru, buru, ayo, ayo buru, ayo, ayo, Wah, gila tukang cukur gadungan teh yo. kunaon emang? Ieu kali pelanggan urang jadi onel-onel ieu. Ukurannya pantesan asa teu bener-bener Dicukur deh. dicukur. Bukan asa angger we. Teu dicukur-cukur. Emang kurang eta? Urang teh sarua dicukur ku sama ieu nih. Nah, gini gua bilang gitu. Banyak teh sira urang jadi ngabledug. Urang kebukaan lah. Ayo, sok. Dunia nerima, aduh, barenya.